tinggali aing seuri teu agan nu pamembade seuri tong ditahan kecing palanung dina awak teh mentahan teh asa meunang sia naon agan asa meunang beda bapa aing ini asa meunang agan abdi mah teu asa meunang teu asa elehna da abdi papan disiksa abdi mah teu gelut sok teu ngalawan teu dibikeun bola yang jamus kalemusana moal tiasa agan teu acan rengse mah lamun kitu anjeun bakal nyingharepan kaula Gatot Kaca kaula lurah tamtama negara Amar tapi kenangki serangan di luar jeung di jero kari-kari anjeun ngeganggu kana keamanan berarti bakal nyingharepan kaula Gatot Kaca anteun nyingharepan abdi mah kariekeun moal tiasa lamun kitu sia ngajak kelut ka aing saha nu ngajak kelut ari agan demi Allah abdi mah henteu agan mah sok suudon ngajak kelut kumaha ari agan sok dibikeun bos ya moal tiasa sia ngajak kelut ka aing kelut ka aing teu berarti agan nu ngajak kelut manya aya keamanan aman keunun ngajak kelut ka mana naon bae kieu nya agan teu izin gelut-gelut jeung abdi era naon aing ieu agan nu nongton teh seueur ieu teh bakal riweuh ieu teh dina media sosial na TikTok dina IG abdi masuna Gatot Kaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatot Kaca aya leuheungna si Cepot eleh dangaranna ge Cepot eleh ku Gatot Kaca tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha teu mungkin aing mungkin saja si kayaknya oh mangga kita gelut-gelut abdi mah nurut siakan mah nurut abdi mah Sampang Birit Sampang Birit cak agan wani kaing ongko dititah kumaha agan teh sok aing nyaho laras kan sok tega laragan aing tega pati tega laras iya awas kan setan sok ruaseun ngolo nyengki sia mah ku abdi we sok kayaknya wuyut wes anjir kehel euy iya bola zik sia alah anjir edan euy ulah wes aja wes dan huyap wes apa itu wes wes ya berjuang di medan perang anjir babak belur beut aing mangane ngena aspal euy wah anjir edan juragan anu bener euy reug aing boga keamanan jiga juragan anom leuy hebat agan pino agan hanyo mati dama marah arus dioyan pada Melayu ala dede ayah di mana hebat mana sebut hebat kewe kan maju sok iya lah wes wes Ansa Braja wes alah lang siap musak lang di kumaha tot
Pancabraja timbalan alus gas ya dah kita udah tenggelan kakara renyem kan awak lu Pancabraja nyir tuh ketemu aing nonyok ditewak lu tewak ka dieu dedet kieu kita ku sikurak jadi gendong macan di jorogan anu kita reketak sira aing di dieu ye kepret di dieu make gerakan jeblak Haji Yunus dak Pancabraja dak karena ceuli teh ngeng nah ngeng nah jorogan Bima datang di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia udah dijawab wae atuh mana we teh salira goblok sia goblok ilmu naon sia abdi mah teu gaduh ilmu naon-naon agan da tadi gawe abdi mah hirup teu bodoh-bodoh acan suning polos agan abdi ntar make esen hiji kana esen nguseup sia semon abdi mah polos agan teu tiasa naon abdi mah cik lawan goblok ilmu naon si Joy naon ieu agan teh abdi mah alim gelut lawan sia katrukeun pangarti sia kaya yo ya atuh maksa-maksa teuing mah teu naon kitu mangan ulah nyalakeun abdi da sidik sia teh geus salah cemohon ulah nyalakeun deui cik ilmu naon sia punten agan naon sakewe teh abdi mah naon leuleus agan wit push dan jelema gede lag-lag aing ngampul dulu euy pasti akang wah aya kitu bohong nanti nya euy dadaolan leuleus agan wit waduh edan cepot aing lulus agan lulus aing tuang heula atuh aya nasi dus mangga agan ampun aing cepot nanaonan sia ti kikieuan tadi ge abdi tos nyaurkeun teu meunang abdi agan salaku rakyat nemongkeun rasa kaprihatinanana abdi teh hayang boga pamingpin teh anu bener-bener ngajalankeun ieu layang jamu sekali musada ulangan saukur dipake slogan wungkul ulangan saukur dipapake papaes wungkul ieu layang jamu sekali musada teh eusina pake eusina ange ulah jiga monyet ngagugulung kalapa kaituna agan persaksian agan antara agan jeung holikna jadi tina tekad ucap lampah agan kudu bener-bener manjing sumener kana hukum-hukuman tena dabongan agan anu hayang jadi pamimpin kada cumpon kana janji agan ya dangukeun ku agan pamimpin dijieun ku rakyat teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita mengpeung agan aya dipercaya ku masyarakat sok nyeun program-program demi kamaslahatan masyarakat tepungan rakyat-rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atoheun didatangan ku pamimpin teh longokan bisa aya masyarakat anu kalaparan bisa aya masyarakat anu hese asup ka rumah sakit bisi aya masyarakat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian agan cumpon kana janji ulah nepi ka jalir janji ajeun agan loba masyarakat anu kabeulit ku Bang Emok pinjaman online ieu bagian agan kumaha nanggulanginana lain ngajedog wae dina kursi